Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing para mahasiswa sadaya daramang. Alhamdulillah dina danget ayeuna urang pernah deui dina mata kuliah menulis karya ilmiah. Dina panglaungan kadua urang baris ngabahas hakikat menulis karya ilmiah. Wangunan karya ilmiah dina KBBI. Karya hartosna pagawean hasil ciptaan atau karangan. Ilmiah nyaeta luyu jeung kaidah atawa dasar ilmu pangaweureum. Juroto jeung Supardi netelakeun yen karya ilmiah mangrupa kagiatan nulis dumasar kana hasil panalungtikan luyu jeung kaidah panalungtikan. Numutkeun setiawan, karya ilmiah mangrupa hasil pamikiran tina sababaraha referensi, pangalaman oge panalungtikan pikeun tujuan ngembangkeun elmu pangaweureum. Biasa dicindekeun yen menulis karya ilmiah teh nyaeta hiji kaparigelan anu hasil tina pamikiran, sababaraha referensi, pangalaman, oge tina hasil panalungtikan anu tujuanna pikeun ngembangkeun pangawruh atanapi miboga kebaruan. Di dieu urang garis medar ciri-ciri tulisan ilmiah atanapi karya ilmiah. Hiji, reproduktif. Kadua, teu ambigu atanapi teu boga makna ganda. Katilu nyaeta teu emotif. Kaopat, basana baku, asup akal. Terus masalahna kalimah efektif. Satulunya objektif sareng sistematis. Jenis karya ilmiah di dieu aya nu disebat artikel ilmiah, makalah, kertas kerja, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah populer. Ya. Nu baris dibahas ku urang nyaeta artikel sareng skripsi sareng artikel ilmiah populer kanggo nyempurnan luaran tina kaparigelan nulis karya ilmiah anu aya dina mata kuliah nulis karya ilmiah. Nulis karya ilmiah bisa dicindekeun tina sababaraha teori numutkeun para ahli ya. Menulis karya ilmiah teh nyaeta kagiatan atanapi keterampilan nulis, kaparigelan nulis anu sistematis tur luyu jeung aturan ilmiah bisa hasilna tina panalungtikan, pemikiran, sababaraha referensi, pangalaman, pikeun tujuanna ngembangkeun elmu pangaweuruh jeung miboga sumbangsih anyar. Mungkin eta nu tiasa kapihatur, mangga upami aya nu bade ditaroskeun urang lebet kana season diskusi anu tos aya di ruangmu sareng WA group ya. Nasruminallah wa fatur qalil wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.